أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jelema di Baghdad susah jasa, tapi rajin jasa maca sholawatna. Poe eta nyana boga anakna genep, eueuh jang masak, duit teu boga. Musyawarah nyana jeung pamajikanana, poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah. Ayeuna mah imah urang jual, urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu. Sesana orang pakai usaha sebab dia geus eueuh jalan. Heuh nya sakiana teh. Hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah. Keur mejeuna nawarkeun imah ayalah babaturanna ngaranna Sufyan. Cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon? Susah jasa kula. Hese jang dahar-dahar aca anak genep. Maksudna ieu dek dijual teh dek dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana dek dipake usaha. Geus eta mah urusan maneh, ku ari mah poe ieu aya ujang dahar. Sabasaka. Lamun eueuh ujang dahar ketungguan. Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep, jang manehanana jeung pamajikan 2. Jadi genep jeung 2 sabaraha? 8. Dibere 8. Geus gara ka imah heulana. Gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae. Di Baghdad makan roti daharna. Dibawa ku nyana ka karak salengkah 2 lengkah. Salengkah 2 lengkah. Aya anu bara main bari ceri kumaha neuleukeun roti. Makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae. Sakiana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae. Asana teu wasa amat cak neuleuh deui kicep deui neuleuh deui kicep deui ka roti. Cak indungna teh beuk ulah geus 2 poe 2 peuting teu dahar. Tuh kan kula janji setengah jam bangun dek turun deh hujan. Geus kajen angin geus aya. Doa deh. Angin geus aya ieu. Geus teu sanggupeun besi ngagebrek burung. Pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui da lamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi mantak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doana eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deh, iya hujan teu eureun-eureun. Nawawi, coba ngadoa deh, doana eta deui bae. Rabbi gfirli wali walidayya wan cek urang Arab eta deui doana. Dek nurunkeun hujan eta, dek ngeureunkeun hujan eta keneh. Mantak pernah diputat hajat. Kemudian manggil Haji Pendi mamacana, hujan. Kemaribis. Haji Pendi dipetakeun doa, moal gebrek datang ka subuh. Datang ke subuh sama masya Allah datang ke ieu rarungka dia tidak atunya ada balik gitu tuh baca dari berberkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta kos gitu ceknya napan cenah dibaca ku kula menjadi kos gitu atuh salah nyambatnya terus aya tuh gerimis leutik tuh cek kula geus setengah jam bener bae guys iba cepet bae lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 2 peuting geus neuleukeun ka roti bae eta anakna. Indungna ditanya, "Ai di ditu boga anak sabaraha?" "Genep." "Sarua sih jeung aing." "Aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar." "Geus lah, aing mah tanggung susah sakeun."
jadi bikin kabeh kayaknya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing manteu ge kajian tidinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapanggih jeung Sufyan can baliknya na yang mana pan teh can dalahar anak dibikeun ka bakal tobara main cakina kuari mah geura datang ka imah beuh itu di imah aya nu mang mawakeun dahareun inu mendeng saja banat wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahanang beji nu bener ye masya Allah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang-lempang bener di mana oh bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nya datang kadinya dipeluk ku pamajikan kak masya Allah ya kikiriman kakak pohara aja kikiriman kakak sih bener ya iya tadi aya tamu kadi cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala ti makan jeung duit-duitna tita dibagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna tita ku saha cenah tita ku kakak aing bingung ieu kasihan kumaha lalakon masya Allah karim geus kitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti eta lah dititah ku Gusti Allah ieulah kajadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri maraca sholawat bae di Masjid Bangona segala hapanon gitu ngare ketua maraca sholawat bae ta Bangona bari geus lale ieu teh ya ku rokok tapi tah ieu aturan mah di masjid tuh baca sholawat bae tasbih kaluarkeun Mang Haji Uwi ayo di masjid teh maca sholawat da kieu teh set tasbihna ulah hiji 10 jang jualin maksudnya lain baca sholawat jualan tasbih tah ieu kaajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan sholawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis sholawat eleh jas sholatna kurang bagus kabagusan sholawat tetep eleh teu kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu kene tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik dan sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh teh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan eueuh ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen kumaha ge aya periksa aya nu tadi teh eta sedekah kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sedekah roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sedekah tur nyana ngecelakeun cai mata neuleuh fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceurik baramentana nyana ge ceurik nah aya ya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser
teng 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 nyana ge ngahanang bae kitu kan kos kebode etek ya jadi rap jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah 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 nah lempeng kieu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kumaha tetep ai lempeng kieu mah encan boga maziah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya tak amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurit cak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh ku aing segala rupa disedekah-sedekahkeun cak keneh sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu kan sasolawat-solawat doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tidak maca sholawat daek mere lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pamajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pamajikan ka geus sabaraha ieu salat ka gara urang salat ai neng ulah mikiran kula mangke deui kasalah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan dalam ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi ieu boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ye lantaran ku harina sok maca sholawat henteu panas engke di neraka da ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh berarti manghaji ka neraka wayahna nya ini mah tiis maksudnya tiis dah ka neraka tiis teu ngajawab heran ku embung meureun nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua nu hiji ngabaringkeun nu hiji melek dadana ka dieu Siti Halimah teh kicep-kicep kieu bae ningalikeun berikut dulur susuna ningalikeun bae kaget Muhammad ditikem Muhammad dibunuh Siti Halimah ningali kaget ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek mantak urang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan Siti Halimah kaget
kasienan sageusna kasienan maka Siti Halimah Sa'diyah kalimat tahun mikeun deui ka Siti Aminah hujan geus mulai turun deui ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas muluan di dieu ka mana ieu ka mana ieu malam naon ieu aing mah jadi sekretaris teh araseun jasa heran aing mah teu nyaho jadwal malam naon malam 1 ieu dilanjut kakarak datang ka tahun kalima Kanjeng Nabi dikembalikan ke Siti Aminah lantaran Siti Halimah Sa'diyah kasienan nangke urang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakalna nya jadi ieu terus timimiti kamari tidinya geus dimulayan kuari datang ke tahun kalima urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.